baturan urang yuk urang beberes heula imah anu siga kapal pecah nu tidak beraturan gerohaneun di mana-mana seusehaneun di mana-mana beresaneun di mana-mana wah pokona mah capek poe ieu mah tapi engke we jadi pigawena lantaran caina ge saat di dieu rek maneh heula lantaran tadi teh urang teh dapet telepon ti alo cenah bibi pangriksakeun si mama cenah si mama teh di infus cenah euleuh heueuh we ceuk ieu teh ditingali teh ku urang teh nungguan heula lanceuk gering ceuk kamari teh cenah geus berobat tapi masih kene tungtung nama di infus teteh sing engal damang deui sing sina sasari cara sasari deui nya cekeng teh ulah lila-lila teuing gering teh Gusti aing mah nya penyakit teh sok datangna tiba-tiba geuningan ceuk pokona mah nyuhunkeun pidoana nya ti ece-ece sakabehna nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan teteh urang teh sing sehat saterasna sing buru-buru uih deui tai teh ceuk ningang ka eta teh urang teh balik heula heueuh da melang di imah cekeng teteh arek mulang heula da mempo anu nungguan gae efek teh ceun nepi ka imah teh naon cing gerohaneun geus digerohan seusehan geus diseusehan malahan mah si ayang sembeb oge nyen donat heuh tadi teh pan memeh katongo teh ceuk urang teh ngadeunan donat ku ayang sembeb di eta na teh ceuk digorengna baju teh ceuk urang teh nyangu heula heueuh da pan nungguan di tongo teh meureunam bisi lalapareun ceuk mata urang teh nyangu heula balik heula teh nyangu ceuk beres tadi ge diisi kenana ceuk teu hilap urang naon teh urang colokeun si sanguna heueuh bisi can asak tadi di terek ngeundegeun ka jerodna ceuk heueuh nyeun sop yang si teteh ai sop mama ceuk da bisi leungeungeun ai di samaraan mah hayam urang teh ceuk masak teh dua rupa di dieu teh heueuh nu hiji meureun hayam balado naon nya pokona mah di kitu we di samaraan ceuk tanu hiji deui mah disopkeun da si nyimun oge pan sok resepkeun geuning sop hayam teh ceuk maksudna daging hayam ceuk lain sop hayam sieun sop hayam mah ceuk belegeran di dieu teh sopna geus beres tinggal urang sabelah deui komporna teu meunang eureun pokona eta si kompor duanana kudu kapake nya ceuk nya tadi dieu teh urang olahkeun heueuh teu hilap urang samaraan gula pecin uyah sakabeh samara bumbu kudu diasupkeun singkat cerita we ceuk ieu teh geus arek katongoh deui heueuh urang teh nempo di si teteh bari arek nganteuran ka anu nungguan kitu nya tapi tadi teh ka video ceuk urang teh poho deui pas ngeurih-ngeurihkeun pas ngawadahkeun pokona mah geus tarter jaba si nyimun leweh ceuk ieu teh wah pokona mah tantrum we jadi urang teh teu inget kana naon teu inget kana video-video ceuk tah video-video mah keur dalahar we tadi ge si teteh mah geus dahar.